Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali ibu kelas 3A, 3B, 3C. Kumaha dama? Mudah-mudahan urang sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Pangdeui sareng Bu Silvi dina mata pelajaran Basa Sunda. Sate acan di kawitan, urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Rengsek. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya ibu ingatkan lagi anak-anakku supaya tidak lupa sholat duha. Kebiasaan di pagi hari ketika di sekolah, ya, sholat duha, berdoa, ya, tentunya ibu harapkan kalian sudah mandi. Atos aribakan diajar bahasa Sunda, tos aribak, tos garelis, tos karasep, tos sareungit, atau sarapan. Ya. Tah, ayeuna upami tos siap hideuk, siapkeun buku diajar bahasa Sunda. Buka kaca 50 genep. Tos sok disiapkeun heula. Siapkan buku paket bahasa Sunda halaman 56 dan pensil, ya. Nah, dinten ieu urang diajar kecap rajekan, bukan kecap, ya. Kecap, ya. Kecap rajekan, kecap itu kata. Kecap rajekan sareng kecap sabalikna. Nah, apa itu? Nah, kayak ku ibu nang jelaskeun. Nah, dinu kaca 50 genep aya contoh. Sok ayeuna bagi-bagi tugas. Nah, kecap rajekan itu yang bagi-bagi. Jadi kecap rajekan itu yang diulang-ulang. Nah, contoh yang B-nya bapak-bapak, ya. Bapak-bapak keur ngomean sasak, ya. Sasak itu apa? Sasak itu jembatan, ya. Ini yang ibu lingkari pakai warna kuning itu disebutnya kecap rajekan dwi murni. Coba disebutkan bareng-bareng. Kecap. Ya. Ayo disebutkan bareng-bareng satu kali lagi. Kecap. Ya. Kecap rajekan dwi murni. Apa itu? Nah, kalian bisa buka di halaman. Nah, 57. Kecap rajekan dwi murni nyaeta kecap anu diwangun dasarna disebutkeun 2 kali sarta teu robah sorana, ya. Prak tengetan robahna nulis kecap asal jadi kecap rajekan nu aya dinu contoh. Ini kecap asalnya itu bagi. Jadi kalian menyebutkannya harus 2 kali. Nah, dan suaranya tidak berubah, ya. Jadi sama, bagi-bagi, bapak-bapak gitu, ya. Nah, di sini ada contoh kuda. Tahu kuda? Ya, bukan kuda poni, ya. Kuda. Jadi kuda-kuda. Nah, kalimahna. Nah, ini contoh kalimatnya. Mang Yaya keur nyieun kuda-kuda. Ya. Nah, sekarang contoh nomor 1. Kita isi bareng-bareng. Silahkan siapkan pensil dan bukunya. Ayo, dibawa dulu, disiapkan dulu pensil, buku, dan penghapus. Contoh nomor 1, buku. Nah, kalian tulis saja langsung di kalimahnya.
buku-buku ngajajar rapih di perpustakaan. Apa itu ngajajar? Ngajajar itu berbaris. Ya, nih contohnya. Nah, buku kalimahna buku-buku ngajajar di perpustakaan. Pakai strip ya, itu menandakan disebutnya 2 kali dan suaranya tidak berubah. Yang kedua, lila. Lila itu apa? Lila itu lama. Kalimahna lila-lila oge nyerina ngurangan. Lama-kelamaan juga sakitnya berkurang. Ya. Nah, itu langsung aja di kalimatnya ya. Langsung aja di kalimatnya ditulis seperti contoh ibu. Nah, yang nomor 3 sampai nomor 10 itu kalian tinggal isi di kalimahnya. Di kalimahna tinggal diisian, gampil. Ibu. Ibu nyuguhan nu kerja bakti. Nyuguhan itu apa? Menyuguhi, memberikan makan. Ya, mau itu makanan, mau itu cemilan, ya, itu disebutnya nyuguhan. Nu kaopat isuk. Isuk itu apa? Pagi-pagi. Ya. Kalimahna isuk-isuk kene danu geus indit ka sakola. Nomor 5. Kalimahna ngarah tereh milangna kudu 55. Milang itu apa? Milang itu dihitungnya. Contoh nih, banyak telur misalkan di rumah kalian. Nah, di sini ada kalimahna ngarah tereh milangna kudu 55. Ya. Gede itu besar. Kalimahna tangkal buah teh teu dipupuk jadi teu gede. Ya, eta nomor genap. Nomor 7 siap. Ya, aya dinu kaca 58. Siap. Kalimahna ti kamari nu rek nyaba teh geus siap-siap. Nyaba itu apa? Nyaba itu berkunjung. Nyaba itu apa ya? Ada misalkan nih, kalian rumahnya di Karawang, ya, mau misalkan rumahnya di Teluk Jambe, teman kalian misalkan rumahnya di Tuparep. Nah, kalian mau ke sana. Nah, dibilangnya nyaba, ya. Nyaba tuh berkunjung. Lalu yang nomor 8, imah. Imah itu rumah. Runtah teh di akutan ti imah-imah. Ya, sampah itu diambil dari rumah-rumah. Ya, runtah itu kan udah belajar kita ya, runtah itu sampah. Siga. Nu datang teh teu siga-siga. Ya. Nah, jadi di sini ada nu datang teh teu siga-siga patugas. Siga-siga tuh mirip, ya. 10 kaca. Para tamu teh dipapag lebah kaca-kaca lembur. Nah, itu silahkan tinggal diisi. Lalu ini baru kalimah, baru kecap rajekan. Selanjutnya tah, ayeuna buka kaca 58 sareng 58 di dia aya contoh. Ku ibu bade dipasihan contoh anu B sareng anu C hidup tiasa diserat di nu bukuna. Nah, ieu kecap sabalikna itu antonim ya kalau di bahasa Indonesia. Di sini ada contoh mimiti lawannya lekasan. Mimiti itu mulai, lekasan itu selesainya. Kerja bakti teh dilaksanakeunana ti mimiti tabu 7. Kerja bakti teh tabu 10 oge geus lekasan. Sudah selesai ya. Yang B, maresihan lawanna ngotoran. Johan keur maresihan buruan. Hayam teh ngotoran wae teras. Yang C, hareupeun lawanna tukangeun. Hareupeun sakola aya tukang cimol.
Tahu kan cimol kan? Iya. Tukangan imah aya lapang main bal. Nah, ini yang B sama yang C silahkan ditulis, disamakan. Nah, di sini ada halaman 59. Kalian cari sendiri ya kalimatnya. Di sini sudah ada kata-katanya. Ya. Ada sawareh lawana kabeh. Sameme lawana saenggeus. Sawareh tuh sebagian, kabeh tuh semua. Ada sameme saenggeus, ngumpulkeun nyebarkeun. Babarengan sewang-sewangan. Ya. Sewang-sewangan itu sendiri-sendiri ya. Nah, kalian kan udah dikasih contoh sama ibu ya, nggak apa-apa salah juga, kalian kan belajar ya, jadi ngisi sendiri ya. Yang H langka itu mineng, langka itu jarang, mineng itu sering ya. Yang I carang, lawannya kerap ya. Yang J beda sarua. Nah, itu silahkan kalian isi, lalu nanti difoto seperti biasa. Nah, sadayana tugas dipoto, kintunkeun kaling Google Form anu ku ibu di-share ya. Nah, anak-anakku hatur nuhun kanu waktosna atos belajar bahasa Sunda sareng ibu. Ibu harapkan sadayana ngampelkeun tugas sebagai tugas tambahan untuk nanti nilai UAS ya. Hatur nuhun oge ka ayah sareng bunda anu tos ngarencangan diajar bahasa Sunda. Hatur nuhun sadayana, hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.